Berahuham. Ulah. Yang mau amis-amis. Rek minuman tak dahareun. Dahareun lah, masih lapar. Itu kalau yang ke Jatiwangi sakedeung. Tong jauh-jauh ka Jatiwangi, tempo we di Facebook. Aya kitu. Aya nang geus loba nu jualan di Facebook ge. Yalah yang. Tempuan heula nya. Oke. Mana ieu? Oh iya. Jala kotek sehat. Sebelah ngambai. Tahu jeletot moncot. Lah ieu malah ada kabeh. Gua yang teh mau amis. Iya. Bulet lumer. Cahu coklat. Molen minimalis. Cahu keju. Coba ah. Ya, coba. Geus pesan kan? Bos. Lain nama teu jauh-jauh mesen teh. Coba di nomor gini jualan. Punya aing teh nyaho na. Tinggal klik geus dikiriman. Sugan. Ayo. Nu jualan di HP. Boboh sih nggak salah. Kita tinggal nungguan we meureun. Tak datang. Ya mang, atas nama Kurang Jidan. lain senana. Oh, atas nama Sebul. Oke, itu dibayaran we kurang. Ulah kurang be dibayarana. Di Inggris gantian. Tadi mana nu bayaran? Dari nana ayeuna aing di bayaran. Aing karek gajian. Gajian aing lebih gede. Aing gajian sabulan 2 kali. Aing gajian sebulan 3 kali. Kedeung. Mang, gajian sabaraha kali? Unggal poe Berarti gajiana nya unggal poe nyanggeus mamang bae nu mayarana. lah kok gitu. Heureui mang, geus eta dibayar bae kurang. Ing geus gantian. Tadi mana nu bayaran? Ih, aing kan geus rek niat traktir. Kela. Iya maksudna aing teu mampu bayar. Ih, lain kitu. Geus mang tong kalaro Cicing, Mang. Iya orang lihat halus sangka mana teu boros. Iya kan urang pesan. Ikan orang geus nawaran rek traktir. Wih, pas mau loba duit bar. Nu pasti leuwih loba ti maneh. HP aing leuwih canggih. Bos aing leuwih loba. 82.000. 87.000 menang meuli ti konter hareup nikreuh mapa jalan satapak deket warung Mampat make duit 100.000 teu dipulangan. geus mang tong garot uing rek balik ieu bayar heula ieu Aing bae mang. Gas daripada garot, mamang bae nu nentukeun. bener ieu moal garot deui Nya mang. yang geus totalna 35.000 dibayarna ku mamang tah eta beta. Oke, kela. Aduh, teu boga receh we. Mana boga teu? Kela. Duh, sarua euy receh. Mamangna boga receh teu? Ya eueuh lah kan orderan pertama. Kumaha ieu? Sia bayar. Iya, bayar sia. Bayar sia. Yang geus, yang boga cara. Jadi kieu. Tadi nu pesendahareun Sebul. Tidak. Nah, pesendahareunna tempat urang. Sumbo. Tidak. Tadi kan mamang datang tadi mau dahareun, urang rek bayar teh. Pulangna. Terus kumaha bener? Nah, ada adil mah urang kumaha lamun om pimpah bae. Di. Ulah kitu kan si mamangna henteu ngilu mas. Oh, nya. Geus naon mah. Pan urang geus terlibat di mimiti. Di. Bener, Mang. Ulah sia. Yang geus hayu ngopi mbah wae. Om pimpah lailung gambreng. Urang rek bayar teh, pulangna. Terus kumaha bener? Ada adil mah urang kumaha lamun om pimpah bae. Ulah kitu kan si mamangna henteu ngilu mas. Oh, nya. Yang geus naon mah. Pan urang geus terlibat di mimiti. Tuh, kumaha ieu? Sia bayar. Iya, bayar sia. Bayar sia. Mamangna boga receh teu? Ya eueuh lah kan orderan pertama. Yang geus
pimpa lailung gambreng. Nah, oke. Kalau mun urang mesen deui, urang pasang bodas. Hom pimpa lailung gambreng. Nah, Oke, itu dibayaran we kurang. ulah ku aing mah dibayarana. Ih, gantian. Tadi mana nu bayaran? Teu naha ayeuna mah ku aing deui dibayarana. Aing karek gajian. Gajian aing lebih gede. Aing gajian 2 bulan sekali. Oke, itu dibayaran we kurang. Ulah ku aing dibayar bayarana. Enggeus gantian. Tadi mana nu bayaran? Teu naha ayeuna aing deui. Aing karek gajian. Gajian aing lebih gede. Aing gajian sebulan 2 kali. Aing gajian 3 bulan. 3 bulan sekali. Sabulan ya. Bulan 3 kali. Oke, itu dibayaran we kurang. Ulah ku aing bae dibayarana. Ih, gantian. Tadi mana nu bayaran? Teu naon aing deui ayeuna nu mayar. Aing karek gajian. Oke, itu urang we nu bayaran. Ulah aing bae nu mayarana. Oke, itu dibayaran we kurang. Ulah ku aing bae dibayarana. Bicara kagok kayak. Oh, aing 83.000 menang meuli tiwat konter hareup ngawetan deui. Jadi kieu nu pesen dahareun sebul. Sebul. Idan, Pesanan di tempat orang. Bumbo. Idan. Nah, pas dahareunna datang, urang rek mayar teh, pulangna. terus ku ngomong. Ame adil mah orang kumaha lamun pimpah bae. Di teu bisa kitu si mamangna kan teu milu mesen. Oh heuh nya. Geus, teu naon. Pan urang geus terlibat di mimiti. Di, nu bener mang. Ulah sia. Geus kajeun, hayu urang men. Terakhir anjir.